serap euy. Jam sabaraha ieu aduh. Oh jam lagi teboganya aduh. Baju marolongo paingan semut tiris. Ieu mah kudu ngemis aya nama euy. Teboga jeung dengan sangu cuang. Ieu euy neangan duit ngemis. Nah ieu aya botolna. Orang kaya mati, orang miskin mati. Aduh ieu cicing di imah kukurutan batur teh deh. Tipuhna langsa ieu. Jeung ngemis ka mana ya kahilir ka girang. Ka girang we euy. Teu alana zamanna rada bareunghar we dieu mah. Can we atuh anu karunyang. Aduh, tapi euy gegeroh teh. Dan kaberangan lah. Karek rapi aing gegeroh ya. Kieu duh seberang euy. Sebenarnya lah. Si hujan deui, hujanan. Aduh ieu. Beuteung geus nyeri deui tuh. Can aya nu merean duit ieu deh deui. Nyiuhan we tadi deui duh panas euy. Tapi oge euy. Tak. Suara naon deh keletrekan di luar. Eta suara. Jih, dulu eta aya jaman di dinya nak kenal di dinya. Terus kitu bari baju compang camping aing mah ih. Keur naon? Iri nyiuhan aduh yeuh. Duh abi lapar pisan salatri duh. Nyuhunkeun sodakohna atuh ieu teu kuat lapar oyong baso di sanguan. Aya sangu mah tuh di jerongan can didamel keuning, beasna keneh. Iya atuh da abi mah mun beasna mah teu kaduh mejikom abi di bumi nage atuh artosna we yeuh. Duh abi bade meser kupat tahu. Ya, ngono atuh ya. Ayalah 1000 mah. Tada teu seueur da abi nagean gaduh sakitu nih. Nuhun nya nuhun. Nuhun. Sing dijembarkeun milik rezekina nya sing kagentosan kudu langkung seueur. Amin. Nuhun anya. Sok hati-hati. Nuhun. Di situ telejog kade. Ieu teh embal poe teh asa gabut kieu nya euy. Ayeuna teh geus poe Jumat, ayeuna teh geus Jumat di wae tarehna. Ayo nyuhunkeun sodakohna nembe kenging 1000 aya duh yang meser kupat tahu 8000 deui atuh tambihan aya deh abi tos teu emam 2 minggu. Duh punten nya ieu teh da sanes alim ngasih da cenah ge taya receh, taya lembaran, anu lembaran ge can dipotong, can digunting. Kumaha tuh? Lah eta jama sombongna teu boga receh imahna ge kieu lah eta mah ongkoeng dan teu boga duit. Bios aduh taya receh ge ku lembaran ge yeuh di pulangan ku abi aya 1000 yeuh. Di angsulan ku abi mah sok sabaraha angsulna? Lah horea mah wa ka ATM na ge. Itu heula nya aya ya sangu-sangu mah. Kela jeung pendakeul ka bumi. Sok diantosan. Itu jeung mah teh dilapisan nih tuh. Keur naon nya nyokot samut teh dilapisan keur ngeuretan duit tah loba kitu duit naik merena. Lagi cangkleu ieu. Nah kamana ieu jama? Ek dibere-beres teh kalau ngaleungit. Yeuh aing di dieu goblok. Minum satu kangen bujur. Oh iya. Aya beas tuh. Aya beas nanya. Sok jual we. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun nya. Yap. Kagentosan kudu langkung seueur. Ulang ngemis we nya. Damar we na mah. Nuhun abi bade. Masih ngora keneh nya. Bade kanu sejan ngamisna nya nuhun. Nuhun Nya nuhun. Nuhun jum. Ieu bade ngajual beasira jeung meser kupat tahu. Nuhun. Sok. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ya teh sekolah ge anggar we kudu diajar tatambah ada teh nyaho hiji tambah 2 ge 2. Aing mah mani teu apal-apal ya teh. Ayo we macan nu kieu mani capek lah. Alhamdulillah geus meunang beasna. Duitna 1000 lah lumayan. Tah kanu ieu nama sigan we ek masihan. Punten.
Saha eta teh? Aing mah gandeng pisan budak heeh. Ayo nenek. Saha itu teh? Gandeng pisan. Ih, aya naon sih ieu teh gandeng pisan? Ieu budak kersare kalau kahudangkeun. Kamen mah ulah di dieu, indi teh jung ya. Dasar miskin. Ieu teh ieu nyuhunkeun sedekahna duh kanggo meser kupat tahu ieu nem biaya beasna hungkul sareng artosna 1000. Kiraan 8.000 deui teh atuh deh. Tambihan atuh 8.000 deui aduh. Tos teu kuat yang emam ieu. Dapat. Hayang emam digawe atuh hayang emam mah dengan duit nah lain menta-menta ka dieu. Jumlah indit ya budak kersare. Deng teh atuh abi kudu damelan naon ieu deh. Teh hese kitu hesena ingan neangan padamelan. Ieu bari abi mah nunjuk nyeri sampean gitu jadi ngemis we nu ka dugana ge deh atuh teh ieu deh tambahan atuh teh salit mah ieu. Tos nipu ieu lapar da Gusti Allah. Eueuh duit nagenan da beak make jajan budak ya jeung we indit ulah tingkah dieu mentana. Deng, euy. Udah mah tinggal nambahan 8.000 gitu jeung beli kupat tahu deh. Gitu terus saja. Orang kaya mati orang miskin. Ieu teh scroll kita meuli asa urusan nu aneh atuh. Kalau ge kesel ai kieu mah. Ah, kesel kieu mah meneng main game. Capek ya kuar kuir. Assalamualaikum. Punten. Nyuwunkeun sedekah salit kanggo emam. Aduh teu kuat ieu lapar. Beuteung geus dibeungkeut ku ieu aduh ambih teu karasa lapar. Da main teh kalah eleh ieu mah. Itu sora aya nu ngagelan euy. Sahanya? Ah, teu poe heula. Cih, aya jamaah HS di luar. Mang-mangna ieu nyinaon HS di dia. Aduh. Ieu teh lain peureum ieu aduh. Di beuteung salati yang dahar aduh deng atuh. Pangnyangukeun ieu aya biasana mah mental we deungeunna asinan ge kajeun aduh. Mun aya mah kupat tahu. Beak gas nagen, ti urang mah deungeunana wae, jeung we mana engke sanguna mah mentakan usajen. Heeh kajeun deungeunna hungkul ge atuh jeung pang nyokotkeun deungeunna. Ieukeun we lah beas make ditukerkeun ka tatangga jeung sangu sugan we atuh aya nu bageur jama. Heuh atuh cicing daguan di dieu. Udah ek ngedang di dieu aduh udah geus ripuh. Aya naon ya itu di dieu mah? Tah aya kerupuk, balah kerupuk teh. Ya, aya ge kerupuk sesa kamari. Keun we lah sesa kamari ge. Nuhun atuh nya, duh. Punten ngarepotkeun ieu sing kagentosan ku langkung seueur. Sing aya nu masihan di kerupuk kamari ge asa euceuk. Mun sami-sami. Nuhun atuh nya duh bade teras we. Mangga. Di tereh mah duh bade tinggal nyangu euy. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagian kasih di listrik nanyakeun arisan euy. Astagfirullah na ieu jawab kunaon. Mang. Assalamualaikum, telah ditemukan orang tergeletak di jalan sepertinya dia orang gila. Assalamualaikum, telah ditemukan orang tergeletak di jalan sepertinya dia pengemis. Tolong kirimkan ambulans. Tolong bantu saya kawan-kawan. Saya lapar. Tolong kirimkan setelah kupat tahu kawan-kawan. Saya sudah 2 bulan tidak makan. Mohon bantuannya. Kela. Ieu teh juga aja mang tadi ku aing dibere beas nih nya. Pingsan kieu. Ih, nakunaon? Karunya euy ieu mah. Nyumbang kitu euy. Ah, mungkin nyumbang euy nama heula. Kalau ini dia aduh.
Tas jahit. Aduh, capek nah. Wah, hujan ieu mah. Udah, cenah lagi dia. Baik di jero euy. Wih. Ya, video ieu siga pengemis nu tadi nu ka dieu euy. Dah, mesti ieu mun kuat. Ieu euy nu kuat tepar gitu di jalan. Wah, yang kudu dipiralkeun emang benar. Share. Iya teh hari-hari teh penuh dengan scroll. Gimana tuh? Ditemukan orang tergeletak di jalan, sepertinya dia pengemis. Tolong kirimkan ambulan. Bantu saya kawan-kawan tuh. Saya lapar, tolong kirimkan setelah kupat tahu kawan-kawan. Saya sudah 2 bulan tidak makan. Mohon bantuannya. Cik, ieu teh kapan jamaah anu basa eta ku urang diberean kurupuk. Nih ieu kalah. Hees kieu di jalan. Karunya euy. Daya. Naon keur ari weuh barudak dina TikTok. Si Riris nge-share segala program videona. Assalamualaikum, telah ditemukan orang tergeletak di jalan, sepertinya dia pengemis. Tolong kirimkan ambulan. Ieu teh anu menta duit jang balik ku tahu ieu teh. Kunaon ieu jadi sare di jalan cekain mah. Hayang nempo nempo. A few moments later. Hujan euy. Nih, kumaha teh ya? Dibaneangan imah Pakido. Anu viral pengemis eta duh kumaha nih ieu? Bari hujan ieu anu. Nyuhan heula sugan aya si ibu di hareup. Iya ya, aya bingkisan abi teh nuju milarian di Mina Pekido. Pengemis anu tergeletak di jalan nih. Anu mananya? Iya na, bumina. Iya pada aya acut sareng artos abot donasi salit. Ini nama uang kaget gitu bari tos disiapkeun di ditu bumi. Bade ka Pekido mah ieu cara abi pisan ya. Iya da bumi abi di dieu nih nalomari da abi pitok pindah-pindah nih. Di mana we abi mah entrepna. Mohon atuh alhamdulillah aya nu masihan alhamdulillah ya Allah. Ini sareng Pekidonya. Ya aya atos sareng acuh atuh ditarimanya. Wah, ieu. Tapi bapak kita ngirim sareng abi ka ditu. Nah, di ditu tos disiapkeun bumi. Alhamdulillah ya Allah. Yuk, rasa aja dulu yuk. Mohon atuhnya aya. Aya bumi lah, Pak. Kalau bapak yang bumi lah tos disiapkeunnya. Ah, ieu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.